badan tuh. Itu di Cimaraga. Orang di Raja Datu. Jadi kesana rawan si Gama Kama. Akhirnya bikin komunitas Putra Santana ya dirinya teh. Barudak Ini silat. Udah kuan. Dharma Santana teh Derpa. berarti Derpa Santana. Derpa. Derpa Santana. Kak Ayo dia buku ya. keturunan kasabaraha hiji nya. Geus ka berarti ya. Di dalam sumur, putra dalam sumur. Geus bacaan ya Lur. Baletik banyak. Derpa. Nah, tadi Bi nguping bahwa harita ya kungsi ngagabruk naon gitu tadi dia. Oh, udah. Malam malam harita. Lain urang eta mah anu eta macam kayak cahaya kan koneng. Heeh. Gitu. Masuk kereta masuk ke tiluan. Masih jeung si Deden. Oh, itu siga cahaya beureum teh ah gitu. Cahaya koneng cenah. Mun bahasa abdi baheula mah bahasa sorangan. Titik bodas ya kita. Neon. Ada antep. Tah, terus Kiai Abdul Angga Malang. Tadi Tah, di dalam sumur budakna. Tah, pertama ngara. Dari Kan jujur teh enggak malang maka abdi. Benda Kusuma. Benda ya. Aya di Tahun sabaraha itu teh? Tahun 1720 genep. Ya namun keur alus mah didinya sok alus mah bu enak gimana? ayahnya. Alus. Oh, saya tanya lagi. Tidak cahaya, tidak cahaya. Ya kopi nu kitu, ulah diaduk lah begitu nya. Untung semangka. Derpa. mananya? Dek si Justin. Angga Kusuma. Itu ada Angga Malang di dalam sumur. Itu barang ngaran Rangga eta dinya teh. Ya harusnya. Jadi mau ngarang. Di mana mimitina? Budakna. Angga mah biasa mah da Tah, kenal. jadi ya budakna mah tadi ya. Angga teh dak bungsu udah biasa mah istilahkan. Istilahkan yang Jadi bungsu. budak ieu Putra mahkota. Rangga. Angga mah putra mahkota. Bungsu Angga mah. dan tahta mahkota mah ka anak kahiji gitu. Mun eta mah kur putra mahkotanya, Lamun nu kahiji embungeun kanu bungsu putra mahkota. pangeran dulunya kasebutna. Lamun di Arab dia pangeran. Turun tahta ka anak kahiji tahta mahkota. Istilahna mah kitu da rada menarikna teh. Angga. Angga Arya Arya. Ya, halaman 34. Sadari ya nya menurut Angga Malang. Karunya eta mah Malang. dalin malang-malang kitu lain. Jika nanti ya pelapalan bahasa anu leungit sawareh abah jika nanti. Nyata. Raden Abdul nih. Seperti Cineam, kan Cineam teh dina buku baheula mah Cineang. Ini yang pergi yang cai. Cineang, tangges Cineang teh ganti kerjaman aya baheula dina kerjaman Dewi Sartika dina buku sejarah teh lain Cineam, lain Cineang nya teh Cinean. Cinean aya pelajaran. Cinean. Tapi dina buku Dewi Sartika nu baheula tahun 80. Kurikulum tahun 88 82. Cinean. Ini beh dia jadi Cineam, jadi Cineang.
G na leungit jadi cinean, pelapalan jadi we cineam. Gitu. Maksud cineang mah apalagi neang Cai. uncal. Lambang gede mah kapan uncal. Situ mang deh. Ulung. Sulung, uncal hidung. Podog cenah. Jeung deui pernah nguping kerjaman baheula. Lamun eta mah kerjaman kasukapuraan meureunan biradadaha katilu tempat berburu mencek uncal teh ka dieu kadarieu cenah. Mungkin. Kadarieu lagi dibikin ya Pak. Geus ngali. Nya geus zaman Sukapura. Di Mame Sukapura ge kapan bebesanan. Nya bebesanan. Dalam Panji Kusuma. Jeung Surakarta. Nya sing Surakarta. Dina dongengna teh kan ngintip nu keur mani teh nya. Iya. Dina dongengna teh di ditu tuh kumaha di Nawalungan mana perbatasan jeung Salopa teh Cipinaha. Udah itu udah anteng kata. Ieu menarik. Dongeng nama ngintip nu keur mandi. Saha teh? Itu teh anu jadi besana teh raja itu Duka Putra Mahkota. Nya kan lucu. Jadi naon tah? Jadi kawin. Jadi suami istri. Jadi cika bakal Sukapura nya Pak. Eta mah dina Surakarta. Kan biasana kan aya lur urang mah mun nyimpen dongeng teh lewat siloka. Bahasa anu memang kudu urangna sasmita cara berpikirnya. Naon gawe ngintip Raden? Runtur langsung itu teh. Lain ngintip maksudna mah keur berburu. Heeh. Meureun teu ka haja ka Was Jakataru begitu tah. Iya. Ieu obrolan siloka. Lain pornografi. Hartina ada aya awal gelis kawanti-wanti dengan keindahan badannya teu kahaja katingali dan pada akhirnya mereka Menaksir kawin nikah. menjadi suami istri. Perempuan adalah simbol ibu pertiwi, bah. Dalam waktu peperangan diajar memburu, meneangan keindahan diri itu di dia dengan ideologi tertentu, keyakinan tertentu, ajaran tertentu, ternyata menemukannya ada di daerah sini. Biasanya itu ada invasi, walaupun disilipkan karena dongeng eker moro naon mencak moro mencak daging nungin lah, tapi kalah manggih awewe nya anggar lewat perseteruan anu disimbolkan karena moro mencak terus manggih awe teka haja jadi nikah. Akhirnya dina perseteruan invasi atau perbedaan ideologi, keyakinan atau aturan bertemulah mereka. Memang bisa oge jenis laki jeung awe tapi oge jadi kebijakan mainan dipakai ku aruran. Nyebutkeun nabi dina siloka tapi saha eta waktu hari tanu ngintip teh ngintipna Raja Sukakerta dalam suka sain Tahun Wiraha. entol. berarti itu Bu coba keturunan tadi kan coba keturunan. Iya aya carita nu leungit. Salian ti kurung moro terus ningali aya istri teu haja ka intip. Aya carita nu leungit. Naon tah teuing tah? Nah di urang mah budaya njemputkeun hal-hal anu tabu teh nu kagorengan teh kana dongeng seperti itu. Mana teh gorengan ku aing teh teu sopan mun disebutkeun goreng mah kitu, make we dongeng nu ngeunaheun. Kapangina kudu rancage. Oh gitu hebat luluh urang mah dina pepantunan nyimpen teh. Mana teh teu kasabeulun tapi ku aing dihargaan, tapi anger ngahiji kitu istilahna mah. Tamun dongeng nu bieu. Ceritana teh itu teh geus kolotnya jeung ora keneh ada budak ieu budak raja ieu. Awena nu salat. Oh henteu. Dongengna. Awena mah ora keneh.
nu ya nu geus kolot gitu. Nah itu mah pangkatna kan istilahnya mah dalam atau adipati atau raja. Ieu mah putri raja gitu istilah. Dan oge bisa oge eta teh memang cerita anu folklore nyaan tutur atau oge ada simbol ngan ieu aya cerita nu kepengal anu milas sawareh. Duka salah duga henteu da poho deui eta teh. Ngan lamun ditinggal tina bahasan nu bieu awe nu kolot ieu nu ngora Raden gitu nu pas ningali gitu. Bisa. Sabab simbol seorang wanita cantik yang sudah tua berarti hatinya mesti dari dulunya udah ada. Prabu Antek teh putrana saha? Sri Gading Antek Jika dia putrana saha? Antek. Entah. oh jauh atuh kantong. Entah mah di Sukapura. Oh berarti meureunan nu kawin eta teh budak teh entol gitu. Entol wiraha gitu. Belah dia mah. Soalnya Panji Kusuma kan dah us lami pisan ya. Islam 1400 an kali kata. Leuwih. Hampir 1500 kurang. 500 1580. Apakah eta Hampir Sri Gading Antek lah? genep belas. Ya, apakah si Gading Antek nu keur moro ka dia? Henteu. Sana. Budakna ai Sri Gading Antek kan di Sukakarta. Nah, Surakarta. Namanya Sukapura. Iya. Sukapura mah Entol. eta teh anu nasa Sukaraja teh. wangsa Wira wirawangsa Biar ada dah. Hiji dadaha kahiji. putrana bapana saha? eta mah soal bapak mah teu dicaritakeun maksud ceritakeun teh heup we eta mah pamere gitu. Ketiban rezeki Katiban rezeki pedah nangkap di pati ukur. mewah. Ayang-ayanggung. Gunggang gonggong gonggong. Aya cerita nanti dina papantona ayang-ayanggung goongna rame. Menakti mastanu nu jadi wadana. Nah, Maneh kitu. tukang olo-olo loba kagorengan ngantos kajeng dalam lempak lempi lempong ngadu pipi jeung nu ompong jadi Sukapura hadiah. Gitu. Nah eta nyimpen teh di nu kitu luhur urang mah jadi ngeunaheun diapalkeun ke budak baheula eta teh Ayang-ayang. ngabedol huhuyan di bubuy-bubuyan gak tahu bari anu pacak-pacak panangan geuning abahnya kaulinan teh Lain HP. Sukapura. Tah gitu teh.